Sore-sore. Oh, sore-sorenya di dinya mah jadi gunungnya. Untuk Paliwetan. Oh, Paliwetan paling itu. Oh, dan di jalanan itu tuh ka Tonggok. Hmm. Dia aya sok Mang Said tadi dinya. Oh, di Palitongoh di dinya. Cuman sok sorangan di Oh, dinya. itu mah di dinya mah. Kakeureuh atuh. Ah, iya mah nyeunrang layangan teh kalageus kakeureuh, Bang. Nuju ngadamel video. Ka mana ka Ciheuleut? Ka mana itu teh? Ngaradon. Ngadon tebih. Ih, nah ka Ciheuleut ka Rancahnya kan itu. Nah, oke beraya semua. Di mana saja Anda berada, kali ini saya masih berada di paling puncak ya. Tuh, anginnya juga saat ini sampai gelembung begini. Dan untuk sarana transportasinya di sini masih batu ya. Dan walaupun batu, untuk akses kendaraan lah, baik itu roda 2 maupun roda 4 ke sini bisa dilalui meskipun turun hujan ya. Karena ini batu ya, bukan tanah. Duh, luar biasa indah ya. Ararindah beraya. Mantap ya. Kita naik ke puncak gunung gitu. Puncak gunung tertinggi. Kita nanjak ya baraya semuanya, naik. Kalau disebut naik itu ke atas apa ke bawah ya naik. Masa naik ke bawah ya. Aduh. Jalan-jalan hebat ya. Hah, luar biasa. Alhamdulillah kita sudah sudah dapat yang datar. Aduh. Ya biasalah kalau yang namanya resep mah aku mah hanya jadi ketawa aja gitu. Oh, baraya di depan teh banyak tangkal awi ya. Bambu, rumpun bambu, dikarenakan di area Kecamatan Raja Desa identik dengan anyaman bambu, banyak bambu di sini ya. Ari halodo mah enak ya, baraya, meren, ngos-ngosan beraya deh. Barangkali ada yang lagi tebang bambu ya atau apa. Dokdak. Duh, endah ya. Banyak burung menikmati suasana pagi, udara segar, suara burung. Wih, cangkuriling. Wah, mantap. Masih tetap sama ya, di area ini juga banyak kayu bakar untuk dijual nantinya. Karena belum tidak mungkin kalau ini kayu bakar diasupkan karena naon. Ya karena hawu lah. Ini pasti dijual untuk ke sana ya. Untuk pembakaran biasalah di kenteng segala bata begitu ya, ke sana ke kaler ka kidul apa ka kulon lah duka. Duh, suasananya luar biasa ya.
sangat indah sekali di area ini. Beraya. Ini suasana paling puncak di area ini. Yang mana lokasi di sini sama halnya seperti yang di upload video sebelumnya ya. Aduh, burungnya bagus ya. Banyak sekali tanaman kopi. Memang kalau di area ini saat ini puncak agak sedikit perang. Apa ya? Pirang apa perang? Kalau pirang mah rambut ya. Tuh beraya. Kopinya. Di depan sana sudah pada nampak ya perumahan warga tuh. Dari atas sini. Suara burung luar biasa ya. Indah bener tuh, burungnya pada tinggal lebur baraya semua. Cit kucuit. Nah, ini untuk kandang buah dotnya beres semua. Alhamdulillah ya. Di sini warga di sini sebagian besar berternak kambing. Wih, luar biasa. Wih, ya, naon? Kok. Nah, kita coba jalan ke sini ya, beraya semua. Di depan sudah nampak pemukiman warga. Arah indah ya. Assalamualaikum. Wah, kita nuju kumaha tuh. Wah, nuju ngadamel kolecer juga nate. Alhamdulillah tuh. Wah, yo punten lah. Wah, kok abdi punten di videonya, yuk. Aduh, yo kolecer. Nah, kanggo di mana ditonggoh di dinya, Kak? Di tonggoh. Oh, alhamdulillah. Ageng ieu angina ditonggoh ditu. Ari kamari mah lumayan, kapur mah biasana tarik biasana. Yo. Sabaraha meter ieu kolecerna? Ya mangan sabaraha 520 meureun. 520. Sok aya nu leuwih ageng ieu teh. Aya di dia mah. Oh, ngan ieu ageng kieu meureun ieu na disebutna teh. Ari 5 meter. Oh, 5 meteran. Taya no ageng na da angin na ge kieu nih. Wah, angin teu pati ieu nya teu pati tariknya. Oh, aduh. Ieu mah ieu teh model bahan kolecer ieu teh tina naon ieu teh, Kak? Iya tina tisu. Oh, tangkal tisu. Tangkal tisu. Wah, luar biasa. Ieu meunang ngadamel aka ieu. Ieu nih enakeun ieu kolecerna. Kolecerna ini kolecer baria semuanya yang mana kalau di area ini memang sangat itu ya. Bukan ya untuk sekedar hiburan ya kayak. Aduh, mantap hiburan. Sok seueur anu ieu na, Kak? Seueuran? Seueur. Sore-sore. Oh, sore-sorenya di dinya mah nya di gunungnya. Untuk paliwetan. Oh, paliwetan palih ditu. Dan di jalanan itu tuh ka tonggoh. Jadi aya sok Mang Said tadi dinya. Oh, di palih tonggoh di dinya. Cuman sok sorangan di dinya. Oh, itu mah di dinya mah di tonggoh di dinya mah seueur.
kadang genepan ari geus teu. Eta sok kadang kawi sok iraha ieu na sonten ieu na maena. Ohon ke tas lohor. Tas lohorannya. Iya, dugi ka magrib. Mau ke maghrib. Tas lohor ieu na teh. Oh, aduh. Rek kajaran ke ningali Ya tadi. ge rek dipasang ieu ek dicobian ieu teh. Oh, iya mah masih kene baru teh acan pernah di oh sugan teh. Tapi aka gaduh anu nuntos biasa diangge henteu tak? Akar nembe ieu. Terus ngadambel cuman kalau pecah kalau ieu potong deh. Oh, atuh itu juga pecah dewe nu itu ge. Mana? Tuh, ieu lain pecah tah ieu mah. Sana. Oh, ieu mah ngangge ieu mah supaya kan berasa belah ieu teh. oh gitu. Jadi di bengketnya. Nya mesa imbang gitu maksudnya di beungbeuratan laku karet. Oh, iya. Aduh, iya. Sabaraha dinten yang ada mal kolecer kieu, Kak? Nah, iya lamun dinyakeun mah paling 2 dinten. Oh, 2 dinten ge beres ngan ari ieu mah meureun tambah tos damel nembe ngadamel ieu nya. Teu ngahajakeun. Teu ngahajakeun ngadamel kolecer. Dauhun iya teh ya. Sore-sore ieu mah keur nyalse. Keur nyalse. Ari ieu nu urang embe ieu. Wah, seueur mena. Eta kosong na. Oh, kosong. Kosong. Anu Bapak RT nya aduh eta mah ni baradag gitu. Wah, Bapak RT mah. Bener eta abdi nembe tas didinya ningali saya pisan. Aduh ieu gedang mani ieun gedang naon ieu Kak? Gedang California sanes. Gedang California. Tapi mani bagus kieu ieu mah gedang jiga gedang supermarket. Gedang biasa tapi mani aduh laladur kitu henteu baruleud geuning. Jiga California bener. Wah, ya alhamdulillah tanamanna oge mani saleger. Ageng keneh cai di dieu Kak, di dieu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya kanggo kebutuhan sadidinten mah. Cai mah meureun teu ieun kan kanggo ieun mah sawah mah teu tiasa kapolah ieu meureun belah luhur mah. Sawah mah teu ka ieun. Da ku ieu nama ieu pan di dieu mah teu pararang ieu tetangkalan oge. Da udarana nya sejuk. Aya keneh dieuna. Atuh ayeuna teu incah teu acan ta. Nuju liren heula istirahat. Itu gaduh cau panjang, cau naon itu kan namina? Tuh di luhur. Lah ieu mah di cau mah diladur kieu. Baragus. Ari ieu mah cau lamun ieu mah cau susu nya sanes tah naon teh? Ieu. Naon? Oh, cau parasman nu kieu disebutna. Sebatna teh. Cau lembut eta mah. Ari nu eta mah duka cau naon eta teh namina apa? Cau kapas. Cau kapas mah teu kitu nya. Pasane juga cau raja bulut tapi duka cau raja duka naon eta. Nya gitu. Dia teh sabaraha bumi di dieu teh? Dari sadaya nama sabaraha? 20. Oh, sareng di Pak RT di ditu. Nyambung ka ditu. Oh, nyambungnya ka dinya, sa RT ka ditu. RT-nya. Iya. Nyahun kalah bade ka Palih Lebak ayo. Bade jalan-jalan. Ya. Duh, alhamdulillah suasana paling atas di sini udaranya sangat sejuk sekali ya. Udaranya sangat sejuk dan alamnya juga sangat indah di area ini. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, ini untuk akses jalannya ke sini memang masih merah ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa biasalah diperbaiki karena di sini banyak sekali warga. Untuk sarana transportasi dikhawatirkan nantinya kalau musim penghujan marada laleur, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah nama wireh isa wirehing. Ya, gitu dataran lah, tidak ada tanjakan. Nah, ini ke sebelah sini luar biasa ya. Suasana pagi hari di sini ya. Memang udah naon cuacanya agak sedikit mendung. Mudah-mudahan we tiasa turun hujan. Mudah-mudahan. Wes.
Wah, si Dede keur ngumpul ke kumaha Dek? Woi, buat layangan. Wah, mantap. Sok di mana lang layangan anak? Oh, di sawah. Oh, dibikin sendiri layangan atuh hebat. Walah. Mantap sok. Di ieu na model naon geuning. Sok aya kan dieu teh sok direngkuhnya. Saimbang kada saimbang sanes? Eta jiga geus kakeureut atuh. Iya mah nyeunrang layangan teh kalau geus kakeureut. Ieu eunana. Lah perjuangan deh enakeun. Sok di mana di ieu na di tokoh di dinya? Ari di lang layangan di togoh meureun raos ageung angin ageung nya. Enak. Wah, sedih dia arenakeun. Oh, ini udah liburnya henteu sakola. SMP Dek. Dede. Oh, SMA Dede mah. Di mana di Rancah? Di Raja Desa. Oh, di Raja Desa, SMK Raja Desa. Iya, aduh. Hebat lah. Enakeun Tuh bikin layangan ya. Daripada beli mendingan bikin itu na ari eta na ku sok kunaon ku kertas kunaon? Ku plastik. Kertas bisa. Oh, kertas ieu nya kertas wajit meureun nya. Iya. Ai si Dede ieu SMP. Didinya di SMP genep. Sami sareng Dede itu. Oh, sip, bagus lah. Mantap. Nah, ini pagi-pagi begini beraya semua adik-adik lagi pada bikin layangan daripada nganggur. Ari beli mah sok-sok kumaha Dek? Layangan? 5.000. Oh, mahalnya. Ai sugan teh murah lang layangan teh. Baru kanan mahal. Wis, mantul ya. Nah, ini lokasi ini suasana pagi sangat sejuk sekali. Tuh, ayah hayam baraya. Wih, hayamna. Hayam kampung. Ari eta ieu teh tangkal naon ieu teh nu kieu teh? Kersen. Biasa ya paragi ulinan di luhur. Wis, mantap. Nah, waktu dulu ini lagi booming banget yang namanya rangda copong. Saat ini mah sudah tidak ini ya. Janda bolongnya sudah biasalah. Jadi tidak booming seperti dulu. Waktu dulu mah dicari ya janda lobong bolong. Ceung kali ya. Assalamualaikum. Dari ka rumaha tuh. Damel naon wa? Oh, nujung micen cai. Aya keneh ageng cai palih dieu. Oh, alhamdulillah atuh ari ageng cai mah kumaha punten lah damang. Nuju ngadamel video. Nuju ngadamel video lah biasa we ieu mah. Ieueun. Wah, meureun. Ih, naon eta? Oh, gogog. Wah, aya gogog. Aduh, alhamdulillah wa. Ayeuna mah teu angkat-angkatan. Tara ka mana-mana ta? Di dieu we nya. Oh, endanya kitu teh ya. Raos. Ayo walah bade ka palih dia ameng ye. Nuhun. Ari ieu poe naon kapol sanes? Oh. Beraya semua alhamdulillah ya. Banyak sekali kapolnya di sini. Wih, luar biasa. Mantap ya. Kita jalan lagi ke sebelah sini. Buruyu Beraya. Mantul ya. Sangat luar biasa di area ini. Dan jalannya juga walaupun kecil tapi untuk aksesnya ya mantap lah. Mantap. Duh, suasana pagi saat ini teh ngan bisa dah duh we gitu. Mantul. Nah, ini pagi hari
di kawasan ini Bruyu Beraya. Aduh, tak main ke sini. Kak, Kak, nggak ada orang. Wih, sangat indah, Bruyu Beraya semua ya di area ini. Nah, ini airnya juga bagus ya, sangat jernih sekali di sini, walaupun kecil tapi ya lumayan untuk membersihkan pakaian masih ataupun yang lainnya ya, sangat luar biasa di sini, mantap ya. Cuman tempatnya aja kurang memadai. Wah, deh. Wah, tas ditonggoh tuh. Tas ulin we biasa. Tas tinggalin embe. Biasa di kana domba aya tuh nama tinggal 2 sik ya, Cek. Lain sina seueur tuh mainna. Ditupan handap. Oh, dihandap di dinya tah. Nunggu gorewekan eta. Sok ka mana ngalitna ayeuna nuju usum halodo. Mulira ripuh. Ripuh, lain namanya lu. Meninggaring geura. Dauhun. Sawah. Padawe di Bapak RT macana sok dulu kali tutup ka mana ka Ciheuleut. Ka mana eta teh? Ngaradon. Ngadon tebihnya. Ih, nah ka Ciheuleut ka Karancah. Rancahnya ka ditu. Aduh, iya. Karancah ge nu kitu-kitu keneh wae. Anggernya dauhun. Asana teh boga hari kana jararauh. Nya kitu da. Tapi dan ditonggoh ge sanes sok seueur naon? Aster. Aster asal nabi odot teh. Odot anu merelak mah dan dibatur eta mah. Oh, eta mah kitu RT Nyarewa itu teh ka Desa Sukaharjana teh. Desa Rewa eta. Oh, Nyarewa. Ari ieu mah kosong, ieu mah bumi ceu. Nah, ka mana nu gaduhna? Maraot eta teh Oh. ini. Si Dede. Daun. Ari henteu ieueun bapak nama angkat-angkatan. Bapak nama meureun keur nyaba. Nyaba sateh nuhun usrip. Papa Guru Edi. Oh, nuhun tah. Sasawa jatuh. Ayo mangga atos satu nuhun. Ayolah. Ieu. Aduh. Lesu. Luar biasa ya.